karunya ya tukang cilok budak tulungan gerak tulungan aing mah mana yeun jadi pamajikan kieu yeuh salakina teh usaha mending ngabela-belaan ka jalan butut kieu betul ge jileuna kahareup eta mah kahandap bae ngadorongna kitu tuh aduh aing kumaha mah karunya pisan duh guys tulungan ya guys tukang cilok pangaborongkeun geura ka dieu karunya rajul aduh aing kumaha dia rajul tarik wih wah awas kadeh sia kana kitu mah wak hauk wae oh kudu eling anu di mah ayo guys itu ayo pernaon cenah wa di dinya nyara naon we tadi tepang gitu tit oh didinya horeng ta budak didinya horeng budak aing mah lain nih serem amatnya doang aslina wah serem wah jadi kajeuleureuna teh doang naon gitu batur ge penghuni awi mah penghuni cau wah adak bahaya ya nulis sekolah cau sih adak tah aya nu bogana tah aya nu nungguan bahaya wah gerak ka dia nomor telepon sagala ka urang naon hargana pokona mun aya nu arek ngajual taneuh ieu cenah kena urang teh tang ngahubungnya nu bogana henteu geus kumaha teh geus dieta-eta geus harina mah coba nu ieu jadi geus diupdate kedeung kana medsos kumaha kitu bila mana bisi aja lemanu ka dina aya nu ditaneuh hubungi saya ya nih nomornya cenah kitu kalau laku insyaallah kena bagian kitu cenah geus mudah-mudahan melaku kitu abang tiap hari kan di sini heueuh si kurang teh unggal poe budak di dieu sapekeun ieu caang sapekeun kabala ge ci kurang teh urang di dieu bae begitukeun kumaha teh ngulu namanya ngomong kasih ibu nanya bu gimana kalau saya promosikan ini tanah gitu ya saya tawar-tawarkan ke orang ya minimal lamun anu nanya kan berapa ini bang sekian berarti apa bang sertifikat warna pemana cenah luas tanahnya sabaraha bang bisa nggak jelas kan cuma Indonesia gitu dan ngomong bahasa Arab ai cara anu ngecek-cek can ayanya cuma artinya mana teh ngomong gitu kan muka orang simpel ngomong istilahnya pokoknya kieu cacahana teh ieu amanatna teh lamun aya jelema nu ngecek ieu taneuh supaya tolong telepon saya bang ya soalnya udah saya iniin cenah kitu ke orang-orang bere gitu aduh pokoknya mah kurang tengerkeun kieu bae lamun aya jelema nu ka dieu nanya ke taneuh ieu ka urang kasa atau istilahna ngahaja ulah ilik ya kurang berhak tanya lah gitu aya naon ka dieu gitu kan cenah ngecek taneuh ieu tah urang gampang kecacahan kumaha gitu ai sementau sakeupeuh taneuh hok bae gratis aduh euy ka dieu ulang heuleung bae kerahan manehna mah kitu ah poin dijum wa karunya si ada teh loba pikiran tadi ngadorong cilok cenah batur make motor sih mah didorong tadi aya ieu wa euy urang terlambat bulan naon aya penyerahan piala tadi oh di dinya tadi rame atau eworan aya cing urang aya naon itu tadi di jam barat di jam 8-an eta rame na ayana cing teh jelema di luar rame nomor si Uwan tadi ka mana leuwih
kurang ge pekeun kurang ge